Si Ujang Arya teh incu nih putra nyimpen belut di atas dudukui pas datang Salangaren mau ngambil Salangaren ceritanya langsung gerag-gerag Salangaren teh karena iya belut maksud teh kerah pabelit ngomong ke begitu banyak harapan yang kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channelnya Tasik Selatan. Baiklah warga Tasik Selatan, kali ini kita akan melihat sebuah perkampungan yang berada di Kampung Datar Waru. Oke, ternyata Kampung Datar Waru ini sangat menakjubkan dan itu ada anak-anak sekolah. Lagi pulang sekolah pada jalan kaki di sini mah. Udah teh tidak sama dengan di kota. Naik motor. Yang arwi sekolah itu baru dah jalan kaki di marana nemema aya sajalmi ning pangpayuna nu apa teh TSD naon ya teh oh Bojong Sarimun itu aya pangpayuna tadi netos di payun. Ternyata di Kampung Datar Waru 2 ini persawahannya masih menghijau nih, sangat mantap sekali. Yuk kita cek ke sana. Kita pelan-pelan. Bapai gunung pilemburan, luhur langit katelahna, di lembur taraju ayah. Ya ternyata. Dupi Kang Nur di mana coba minat? Menuju aya jangan Nur. Menuju aya di ditu tuh di Murangkalihna. Di mana? Tuh palih ditu. Nu mana? Pang ujungna. Oh, muhun eta nu cat ieu ce. Sanes tuh palih ditu aya deui. Oh, ari bumina mah ieu nya. Ngan teu aya oh ka ditu. Nya nuhun ce. Kita mengunjungi rumah Kang Nur. Kang Nur nih, meni rame di kampung Surahayan. Teu aya Oh, paling ujung katanya rumahnya. Oh, itu. Kita ngaprak ke Kampung Datar Waru. Kan bersilaturahmi ke Kang Nur. Jangan Nur. Oh, itu. Oh, ini rupanya. Sangat asri sekali. Rumah di perkampungan. Oke, sebentar lagi kita nyampe orang prank gara Kang Nur. Nah, masih prankan kene kesim kuring. Nuju naron iya. Kenalkan ke sim kuring. Kenalkan ke sim kuring jangan. Hah? Bari ngeplog. Kawargi banyak tutur. Damang. Sanes. Silap deui. Putrana. Ya nah tanahnya. Mohon. Damang. Abi ayo amangan ka dieu. Di mana Tahun ayeuna? salapan gitu. Di mana teh? Putar sukana Mang Beteng. Nenek mana ya istri? Nenek mut. Nah eta. Subhanallah. Udah paling keneh nenek mut cenah. Damang nek. Alhamdulillah. Nek. Nah di mana? Abi mah di damel mah di Tasik, di Taspen. Ngan pas ieu teh kapungkur teh naon teh? Naruskeun itu Ari Uyun cekeng maut innalillahi. Sohib. Oh iya teteh. Emut teh abi mah basa rek imtihanan gitu di eta mana teh nuju di leuwiran cek Kang kasih mawe ku abi teh harewasan ti tukang teh. Toelane tapi teu nalayan Pang. Salah. Kadang-kadang gitu terus kan
karunya mugi-mugi surga tempatnya ke almarhumah. Tah sok eta emot tapi mau kawin teh bahasa zaman eta ngepanggung di luar ranca tah. Dramanya. Nya drama heg pada pidato. Tah lepat kok. dirusuhkeun Nya mataku abi ditoelan ti tukang. kudu buru-buru ceurik menang ngonsep salega-lega teh. Nya kerada kasih mah kopet ditoelan ti tukang teh tina rakyat. Eureun heula cek kedengeran. Tah eta sok karunya teh. Ceurik hanya ka entong we cenah ngabutuhkeun cenah ceuk manehanan teh. Nya kitu na rada ngutruk ning. Kang. Hayong amengan ka dieu buah. Tas gadung urang kali. Tos abi mah hiji we abi mah. Hiji. Alhamdulillah. Ka eta murang kalina jangan uden abi mah. Ciseureuh Oh, nikah mah. nikah teh. Muhun. Calik di mana? Calik mah di luar ranca kang net sepuli almarhum Di kapungkur. ranca anger. Sumuhun anger. Hiji kita. Mun tahun mah dah hilap. Muhun abi mah Aduh baheula keur si Ujang ari ieu teh incu nih putra Kang letikna itu yo. Bang Alitna. kabeh ieu. Ya mah benang di dieu kapan tilu. Di Cipari hiji, di Sumarsana hiji, ieu di dieu. Sok sae. Didoakeun abi mah kasadayana ge kitu da. Amin. Abi ka ieu heula Kang. Ka mana teh? Ka datar waruk ka ditu tuh ka Semah Geneng. Kang. Amin, sadayana sing daramangnya Kang. Kehidupan di kampung Ajengan Nur nih. Ternyata sangat seru juga warga Tasik Selatan. Saya ngobrol sama Kang Nur Ajengan Nur. Dulu lagi macul katanya pernah nyimpen belut di atas dudukui pas datang Salangaren mau ngambil Salangaren ceritanya langsung gerag-gerag Salangaren teh karena iya belut maksudnya kerah pabelit ngomong belut gerag-gerag ke Salangaren di dahar udah waduh. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.